Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapertos anu urang tiasa diperhatoskeun di zaman kuari kahirupan barudak remaja atos ngaliatan loba. Seueur waktu anu sakadana dilebetan ku hal anu ngandung kahadean, malah dilebetan ku hal anu ngandung kaawanan. Di antarana wae waktu bubar sakola nu kodana langsung uih langsung uih atau napi dilebetan ku ekstrakurikuler imah diambil amal memotoran sareng bobogohan sanes tekengeng ari bobogohan teh tapi da ari saumuran urang mah bobogohan ge anu sawajarna wae bisa ngan saukur SMS-an hungkul tong digikeun ka among wae duaan da ngewa katingalina kumaha upamina hubunganna pegat atanapi kumaha upami aya hal anu teu dipikahoyong malah kajadian saha nu hoyong cobi saha nu bakal riweuh sareng isina da urang jeung kolot oge nya tuh tah aya panyebab pergaulan bebas teh diantarana kurangna perhatosan ti kolot, kurangna anu cerai, kurang iman, budak nurut ke kolot. Tah kusabab eta ayo urang sasarengan ngajauh jeung ngamusnahkeun eta pergaulan bebas. Menurut kata teh pergaulan bebas teh kudu kumaha sih carana anu itu jauh di pergaulan bebas. Nah, carana ningkatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, nurut ka kolot, junun sakola supaya tiasa ngantal naon da pikahoyong. Nyibukkeun diri ku aktif di organisasi anu aya gunana sareng anu seueur ngandung kasayan. Terus naon wae contoh perilaku bebas teh? Tah contoh pergaulan bebas teh contohna ngarokok, mabok, bobogohan, sareng seueurnya zaman ayeuna mah pergaulan macam-macam pergaulan bebas teh Harus ari dampak dina pergaulan bebas teh kumaha? ya janten seueur anu teu dipikahoyong contohna dampakna jadi kabohong kakolot. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.